Le, Oi. kumaha reonnya Akbar teh sukses. Sukses besar pokoknya mah oi. Tapi ditinggali eta reunian teh babaturan awawena sang karolot euy. Ya heueuh atuh le, da geus sabarapuluh tahun meunang. Heueuh nya. Jeung lalakina ge sarua ting karolot. Ya heueuh atuh le. Tapi disidik-sidik mah euy. Siga aing pangorana jeung pakasepna ti euy. Ya heueuh da sia mah goblok unggal poe nempo heuncet atuh. Jadi we ngora euy. Tah eta ti heuncet teh obat awet ngora ti. Kade huntulah murag ti ulah teh. Le, kadia le. Weh, ayeuna teh. Mana geus reunian Akbar dieu? Heueuh ti rame sati euy. Rame kumaha le? Aing mah aya carita pikaseureun ti. Kumaha? Aya babaturan sekolot sok pede anjing patang-tang peteng-teng sesalaman ka aing kitu. Sopere kumaha? Sok pede jadi asap panggayana kitu. Ka aing teh salaman tek. Bar gituan. Murag anjing huntuna. Anjing sam perhatian. Nah huntuna murag anjing cah. Goblok anjing. Mun kabeh anjing. Edan gawe goblok. Aduh gawe kieu sieun anu euy kesana kono. Ti, Euy, aya mana kemana wae tara panggih. naon mana rindu le? Oh, ti aing teh rindu ti. Hidup tanpa kamu teh ti. Siga susu tanpa BH ti. Maksudna Terombang-ambing bunda gandul teu boga arah ti. Siga kapal di lautan ti euy. sia goblok. Asli ti goblok ti. Ti. Euy, Siang ngalamun wae pasti pasede di sakit manehnya. heueuh le euy ah. Da rumah tangga mana mah tuk ti Surawung jeung galeno. Naon? Nu burung jeung gelo. Ayeuna pasea engke esuk ke sepiring berdua goblok sia mah. Kamu sia goblok. Pasar tekan. Maksud maneh? Pasar sia setan. Anjing, mun setan ku aing saya dicekek goblok. Naon? Bener kata senasihat teh putus deui jeung anak aing teh. Heueuh ma euy. Gara-gara naon atuh? Ma, bobogan jeung mama. Lebih baik menjauh, Ma, daripada hatiku tersakiti. Nah, kunaon mah kan yang ngajauhan. Itulah, Ma, cara-cara menggoreng ikan. Anjing. Goblok. Saya nang kami nu teh. Le, mana geus putus deui? Heueuh, ti euy. Kunaon le, sing sabar we le. Heueuh, ti urang ge geus sabar ya teh ti euy. Nyeri hate teh le. Nyeri hate mah nyeri atuh ti maneh teh. Nyerina kunaon le? Nu nyerina mah ti urang pas keur bogoh-bogohna diputuskeun. Cing can ngasaan ti momokna tah nyeri hate ti anjing. Ah, sia makan permomokan wae. Ti hayang momok ti. Sia anjing. Le. Naon sia goblok? Pokona mah poe ayeuna aing hayang putus jeung sia. Anjing. Nah, bet putus teh mana? Aing geus teu suka, geus teu cinta ka sia teh goblok. Goblok, ngeri euy. Padahal mati urang teh geus meuli mobil. Jeung imah jeung mana ti? Teu jadi ketang le putus teh urang mau bodohan. Da urang ge bobodohan meuli imah jeung mobil jeung mana teh ti? Sia mah botak geus ningkah ka ditu. Botak-botak ge bukan anjing. Ti, Euy, aya mana kemana wae tara panggih. naon mana rindu le? Oh, ti aing teh rindu ti. Hidup tanpa kamu teh ti. Siga susu tanpa BH ti. Maksudna Terombang-ambing bunda gandul teu boga arah ti. Siga kapal di lautan ti euy. sia goblok. Asli ti goblok ti. Ti. Euy, Siang ngalamun wae pasti pasede di sakit manehnya. heueuh le euy ah. Da rumah tangga mana mah tuk ti Surawung jeung galeno. Naon? Nu burung jeung gelo. Ayeuna pasea engke esuk ke sepiring berdua goblok sia mah. Kamu sia goblok. Pasar tekan. Maksud maneh? Pasar sia setan. Anjing, mun setan ku aing saya dicekek goblok.
Le, kunaon maneh? Aduh ti euy, aing teh nyeri sirah ti euy. Ka dokter atuh le. Geus ti urang teh ka dokter ngan teh dek cager. Cek dokter kumaha cenah? Heuh ti cek dokter teh ngan hiji obatna cenah ti. Naon obatna? Urang teh kudu ningali jeroan cangcut maneh cenah. Ulah. Le, rek ka mana euy? Ti eta ka warung rek meuli sendal capit. Nama nih jauh-jauh teuing le eta warung di dieu. Urang mah rek dengan sendal capit anu sakali ngalengka langsung beunghar ti euy. Moal aya atuh goblok. Nah, kumaha ini goblok atuh siapa? Ti, Euy, saacana urang teh teu percaya ti. teu percaya naon le? Yen bidadari teh aya ti euy. Urang ge teu percaya le saacana Naon ti? bahwa jin botak teh aya goblok. Le, tingali itu nu bobogohan ngomongna umi abi meni mesra kitu. Can karasaeun ti. Can karasain kumaha le? Tingali we geus putus pasti ngomongna teh saitona. Ayo. Main geus ganti susu mah galak. Si anjing. Galak. Anu kawasan rek kita di tema cerita rek sawah. Mana teh leutik keneh sia tuh tong ngaroko wae. Misalkan bahasa dengan seragamna aing mah. Gue rokok lagi. Kan urang masuk nang sketsa Iya. kodor. Udah meneng cager. Hei cager dia pusing. Jangan sirah asli. Sok turutan urang. Kumaha di mana cengoko? Iya. Oh itu malekna tuh. Iya. Gitu goblok cicing. Daran. Yo, kakak ayo. Man jamin cager ya, cicing. Kumaha ya, cicing? Siap. Hop. Cager kan?